Ammal jawahiru wal aqlu wad dinu wal hayatu wal amalus shalihu wal ghadabu yuzilul aqla wal hayatu wal hasadu yuzilud dina wat tamamu yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amal shalih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sabada panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kaluhurna mulia dikafin kami curahkeun akhir ka baginda Adam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil sadayana dina saat masih dipercayakan ku Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah sareng taufik. Kurang kerasa miladi ilmu, kurang biasa kempangan di masjid anu diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Kurang sabada melaksanakeun ibadah sasi Ramadan, saumna, maosah Qur'anna, salat tarawihna, sadayana amal ibadah sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Kangjeng Nabi ngadawuhkeun saur Kangjeng Nabi aya 4 jawahir. Arba'atu jawahirun, aya 4 mutiara, aya 4 perhiasan. Fi jismi bani Adam, dina jasadna anak Adam. Jadi urang teh gaduhan perhiasan. Eta perhiasan anu aya dina diri urang teh bisa leungit ku 4 perkara. Tos gaduh perhiasan, tapi eta perhiasan bisa leungit ka 4 perkara. Perhiasan anu aya dina diri urang teh naon wae? Hiji, perhiasan urang teh di anak Adam teh, di urang jalmi teh jalmi gaduh akal. 2, jalmi gaduh agama, ad-dinu gaduh agama. 3, jalmi teh gaduh haya teh kaisin. Nu kaopat jalmi teh gaduh amal soleh. Janten 4 eta teh mangrupikeun jawahir. Jawahir teh mutiara perhiasan urang anak Adam. Akal, agama, kahera, amal soleh. Mun al jalmi teu gaduhan